Amin ampun waralun kagustuhan aku Pangeran Sifat Rohman Mahawelas Nur Asih kasakur makhluk-makhlukna abdi saparakanca ngedah kasalametanana sadaya sewesiwi ahli seni sejangga guar carita ditinggal baheula warisan para bujangga mugi diaping dijaring muga dijaga diriksa cekap Raja Pamunah pamudah-mudahan Gusti Nu Maha Suci salalamina nyarengan ka urang sadayana. Amin. Ngalungsuran rahmatna kalayan mayungan ku kaagunganana kitu Kang Dedi. Ngalancarkeun mainternya Kang. Terus. Ajar. Carita anu katuna warisan para pujangga. Letur dijunjung sangkan seni nganjung rek nanyeurkeun jati diri Sunda nu leungit duka ka mana kiwari rek diteangan kabeungharan seni Sunda Mangga salajengna carita nu katunda katigas mangsa katunda katinggalun mainternya anu kateuneut di haneuleum sieun nu katunda di hanyuang siang pergi nyokot ninggalkeun mangsa ayeuna baris kasamper kacarioskeunnya eta di kahiyangan sinyaluni Kangjeng Ratu Ayu Sunan Amu anu nuju dipun adep ingkang putra Raden Guruminda Putra Dewa putra kesayangan kalayan putra kakasih nyaeta Sunan Amu cumeluk di kajauhan dan tawang ti kaangangan Kangjeng ibu nyauran putrana nyaeta Raden Guruminda Putra Dewa nanging ieu sang sinatria Guruminda Putra Dewa estuning nuju kaayaan runtik galih rengat mana kitu kaayaanana Kasep anaking anak ibu coba merenea ka dieu Kasep atuh ieu satria perang nampi panyaur ti ibuna Reja sakalita margi ieu sinatria nuju aya dina sagara Lamunan nuju anclang-anclangan dina sagara Sawangan milih inyana teh ngagaduhan impenan anu teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal kitu kajantenanan coba ka dieu Kasep anaking anak ibu Raden keur naon hidup ti aya di dinya Kasep ulang-ulang bae sok nyaketan mangga ibu putra Sumeja madep kaula nun mangga
tinatan Siliwangi senginya buang kamasmur kagelar kacapangan zaman ngadeg jalur pakuan kamasmur pajajaran tempat paling keadilan ayeuna dikondangan urang balik Gusti asma barisan Jujur alur cacandran Siliwangi turunan pahlawanan Soyong bakti perjuangan pampang kejayaan Siliwangi terpanang gelar Siwari geus kumelar putra di pajajaran wawangina tambah mencar sadadan raya sumebar ampun tur sabar tindakan nadeingkan Siliwangi ginanjar sengitnya buang kamasmur Ratu Ayu kang lumampah busana mawi Ratu Ayu turas pati jakung alih campereni dipapaes urak sukan Katarios ieu nyaeta di kahyangan Raden putra guru mindaan ngadep ka ingkang ibu Ratu Sunan Ampel lumengis bari sumolono dina lahunan ingkang ibu di guru minda ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanira Bu ieu putra parantos cumadung dateng harsa ka pangkonan salira Bu dadeuh teuing kasep anaking anak ibu Raden aya naon atuh hidup teh ayeuna geuning eta pamulubet alum nguyung kunaon eta pamulu hidup bet orang karena paribasa lir ibarat badra erawan
Badra teh bulan, Ari Erawan teh mega. Jadi pamulu hidup teh lir ibarat bulan nu keur caangka tutup ku mega kitu Kasep. Jadi marekmek merenya. Marekmek. Marekmek hidung. Heeh, ngabeldeg. Ibu. Sarebu mugi ulah janten benu salaksa mugi ulah janten duka saketi mugi tong janten rengating penggalih. Leres. Aduh. Kunaon kitu Kasep cobi aya naon bager. Abdi sadar Bu. Indung tunggu rahayu aya paripaos. Saluhur-luhurna darajat manusia moal tiasa ngaluhuran kana darajat nu jadi indung. Nah, jadi ka indung. Moal tiasa ngalangkungan kana karahayuan nu jadi indung Ibu. Ari bapak kumaha teh bapak? Bapak mah tangka darajat. Tangkana segala rupa kadarajatan hirup poh di dunia boh di akhirat. Abi oge sadar. Eta nu patere kumaha eta? Sarua wae kanca. Sarua bae cicing kaulat eker penting ieu teh. Usah pendiluan bae. Betul. Disami Sok bapak atuh buru-buru Kasep aya naon ulah di dingding kelir gendang siloka ulah rek sumput salinu. Gerak pok. Pok geura nyarita Kasep aya naon bager. Nu mawi kieu Ibu abdi teh salesna isin nyanggemkeunana. Teu kudu isin-isin Kasep aya naon. Sugan bisa aya kahayang gitu ta. Aku di dieu Raden Gurumina nyarioskeun impenanana. Wireh inyana ngimpen nampi suanten gaib atanapi ganam ramu. Wireh inyana bakal ngagaduhan jodoh atanapi bakal ngagaduhan pigarwaeun anu sagala rupina sami sareng ibuna. Kitu nu kacarios dina impenan. Lajeng ieu ngandika Minda ngandika bari masih keneh sumolono di lenak lakunan dina pangkonan Kangjeng ibuna. Ibu atuh kedah kumaha dina waktos ayeuna wireh putra teh sakumaha nu dicarioskeun ka payunun Kangjeng Ibu. Wireh putra teh parantos nampi ganam ramu atanapi suanten tanpa katinggalan. Wireh putra baris migarwa hiji istri anu sami sagala rupina sareng ibu kitu kaulan atanapi memang kaula teh kedah nikah ka ibu. Eta masalah. Di dieu aya paripaos di Soledad tukang cendol mah paling untung bahe roda pebus gelas beh dituna tinalikeun. Tapi ti Soledad ucapan sok sanajan sakecap gede matakna kitu nu lumaku ka ieu Raden Guruminda. Di dieu bubuhan ibuna atanapi Kangjeng Sunan Amu ngagaduhan sifat amek sadu santabudi. Salah paham. Tiasa nyumputkeun sifat amarah dina imutna. Ngandika ieu Sunan Amu. Kasep anaking anak ibu Raden. Nah kunaon geuning hidup teh ngagaduhan emutan sapertos kitu bager. Piraku ari anak kedah nikah sareng ibu mah Kasep. Ditunanya. Jiga naon meureun jiga naon kaayaan alam dunya tangtu bakal ge nyelong bakal guyur salelemur er saja jagat. Cek bahasa ayeuna mah meureun apa kata dunia. Mulai menjadi viral itu teh. Anu mawi ibu putra teh bingung anu teu mangih tungtung susah manah nu taya hinggana teh ieu. Da anu katingali sadi dinten mah ku abdi rupa anu dina impenan teh rupa ibu saleresna.
atuh lamun kitu mah hidup teh neug-treug murugul kekeh maksakeun ka hayang nyaheug we teu nanaon Kasep ngan meureun ibu mangucap ibu ayeuna rek kedal ucap keur hidup bakal turun ke marcapada bakal robah wujud jadi hiji sato jadi hiji sato anu hina ngan meureun engke di alam dunya di marcapada di mana aya mojang anu mika cinta ka hidup di dinya hidup bakal cager tina eta supata atuh di dieu Raden Guruminda reup geuneuk pamenteukna rai pias kaayaan-na tapi sanes geuneuk tanda ceuceum sanes pias tanda amarah nyandangan ka isin kalih ka ajrih wireh nyaeta ngadangu ucapan ibuna kitu kajantenanana geledug jegur geledeg jegir untuk nagara Jaku mikir di supata ti ingkang ibu aya paripaos tok tewewet lir ibarat ngadahar cengek didinya ngucap didinya jadi lir malam tumraping api saciduhing metu saucap ing nyata atuh ieu Raden Guruminda robih wujud janten hiji sato nyaeta hiji lutung anu kacidahinana nya Kasep percaya teu ka ibu Raden saluhur-luhur nage anak moal ngaluhur anu jadi inung Iya Mas. aduh ampun teu sangka geuning teu nyana putra janten ieu aya paripaos wujud lutung awak wanara diri telah hiji sato hewan anu hina itu ibu aduh ampun takdir tebenang dipungkir kadar tebenang disinglar papasten anu tumiba ti Mahadewa Kasep wayahna kudu ditampi ku kaikhlasan ditarima ku kasadaran bager dabongan eta geus suratan hidup meureun kudu kitu atas tulis geus titis tulis bagja diri awak hidup geus kudu ngalaman kitu da ibu oge ari munguh batin mah karunya Kasep ngan meureun ti ibu maminangka keur cekelan hidup engke di mana hidup geus lumungsur ka marcapada bakal mangihan hiji karajaan Sunda anu subur makmur gemah ripah loh jinawi ngan hanya ka ratuna boga sifat dengki engke hidup bakal mangihan hiji putri anu gelis kawanti-wanti enakna kabina-bina ngan hanya kal eta putri teh aya di tengah leuweung luang liwung alas pringganding ancala kitu Kasep tah didinya eta hiji putri teh baris mika cinta ka hidup nya didinya hidup bakal robah wujud balik deui ka asal sakitu katangtosan ti ibu ayeuna gerabral hidup gera lumungsur ka marcapada da piraku di kahyangan kudu aya lutung Kasep asa kurang lepas gitu ya asa henteu lepel berbobot asa kurang nyari di kahyangan aya lutung kurang renang ya tak itu di kahyangan mah isinya Mang Diko Mang Suling atuh di dieu dinasti Kersahiang Widi
Raden Guruminda Putra Dewa parantos robah rupa robah warna hidung caketrek lestreng utaya papadana atuh dipapaes ku bulu anu kacidap gimbal tur panjangna dugi ka eta bulu cek sakawa dugi kanutupan oratna ieu Raden Guruminda. Lubut berjalan. Da memang kanca ari ku zaman baheula mah. Kumaha tah panari kumaha. Lamun hayang buluan jadi bulu jadi kumis teh cukup we ku disupata kudu jadi inung jadi bulu. Zaman ayeuna. Ai zaman ayeuna mah kudu dioles ku cairagi ayeuna. Bang itu hayang buluan, kan geus biasa barang. Cek apa? Lamun zaman ayeuna mah ratus-rakus dukun lepus saketi paraji sakti. Sama baraha urang dokter mun zaman ayeuna mah hayang jadi bulu teh. Ari ku zaman baheula mah cukup ku supata inung kitu nu kacarita. Tuna lampahna. Mangke hing mangke ieu lutung Guruminda baris umugi kaleuweung Gunung Cupu antang nyaeta baris pepenak sareng Nyimas Putri Purbasari Ayuwangi anu nuju nanangan kaprihatinan nyangga katungaraan tiraka na Nyimas Purbararang kitu kajantenanana. Kacarios di Karaton Pasir Batang utawi Karaton Pakuan Galuh. Sang Ratu Ayu Purbararang nuju dipun adep ku para rai sadaya. Nyata 5 raina diantawisna Purba Endah, Purba Kancana, Purba Leuwih, Purba Manik sareng sajabina sami tungkul hamri keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang ratu. Mangga ieu sang Ratu Ayu Purbararang kalayan bari nyaeta linggih dina kursi gading Gilang Kancana Siti hinggil Binaturata anu dipapaes ku Mas Inten hari zaman baheula manyieun kursi teh kerajaan teh teu kukai ku beunghar nah zaman kerajaan mah sagala oge ku emas sendok emas galok emas malah rancatan para ginangung oge ku emas malah senal tarumpah dadampar oge ku emas nepi katatapakan oge aya di aneh gede Kang Dalang naon huri oge make emas tah eta ayeuna oge loba awewe urang Sunda anu beunghar ngan lain ku emas kunaon tah kawin ka urang Jawa nyaeta emas emas wetan ya tah gitu kanca ieu mas uyan disebut kana emas itu mas sakarat eta mah atuh ieu Karaton Galuh Pakuan Estuning Hulu Lempur Murug biar kadia kunang-kunang taripaos da eta bae kumaha tah aya hiji tukang nyadap neangan obor ngalieup bae ka karaton eta katepaan atawa kahibaran cahyana kontan eta tukang nyadap manggihan imahna da tadi mah poe atuh di dieu Raden Ayu Ratu Purbararang nuju diadep nyaeta dipun adep ingkang rai salima-lima kalayan ngandika eces temrestur nerewes ieu Purbararang mekaten ngandika anu harita nyaeta bari ngadeg kalayan gegejret anu taya papadana
ameng dulur-dulur kaula sakabeh, para mantri, para bupati, oge ka para adi-adi sakabeh. Aya kuring, aya. Aya naon kaula nun teteh kaula. Aya panyaur panawi. Aya naon kaula nun teteh. Kadarieu sing darareukeun. Buah lagrag. Ieu kaula keung anu taya papadana aya paribasa hareudang eueuh pikeun piki paseun iris eueuh pikeun pisimuteun keung eueuh pisan pibatureun. Anu sanyana kaula teh ngarasa keung, ngarasa ceuceup, jeung ngarasa sagala rupa hal anu aya pakaitna jeung panyakit hate. Disebut goreng hate beurnya. Aya naon atuh teteh sumangga kaula pun purba leuwih nyangakeun baktos kaula nun. Heug ditarima montong loba teuing nyembah barina oge. Moal cukup ku nyembahnya. Da aing mah teu butuh ku panyembah mah moal bisa pake meuli beas. Ayo nyembah we unggal poe duit eueuh. Teteh minangkina mah eta teh tata krama luluhur urang teteh. Eta teh wajib dimumule, wajib dipiara. Paduli teuing aing mah da teu butuh ku panyembah, aing mah butuh sote hayang panghibur hate. Ieu peuting yang lagu domba kuring beurnya. Ka mana ai lengser? Ya jadi perker yo. Aduh, Dedi, dewek menang panyaur deui yeuh. Kumaha ta menawi Aduh mangkaning ayeuna mah ratu pamimpin wa dina waktu ieu. Estuning henteu we meureun sahaok kadua gaplok meureunnya. Galak mah. Galak ayeuna mah yeuh kanca. dana pamimpin ayeuna boga panyakit eta teh. Aduh, otoritas pisannya. Penyakit darah luhur eta kitu teh. Jiga namah kana kitu. Tah ayeuna meureun uwa meunang panyaur ieu teh. Keun, kita kumaha tah uwa sugan aya tugas naon? Da ari ini sorangan mah keung uwa terek nyalukan pamajikan we, da boga pamajikan uwa teh. Cenah uwa kamari sabaraha poe diajar ngahariringan cenah uwa. Diajar ngahariring uwa teh. Sok atuh teh mongkeun, mangga bisa uwa. Ke heula kanca. Ngahariringan di dapur. Ke gampang nu kitu mah. Uwa meureun ayeuna rek nyalukan pamajikan ka uwa heula ieu teh. Sok. Hiji man. Si Ambu gimana si Ambu sugan? Nyai. Cing ka dieu ieu. Ieu si kakak. Si Bebeb. Ieu bebeb butuh ieu. Kasusah geus tabah rumah tangga ge payah lalaki bandi imah teu cobaan nyabaran salah papaseaan sadar sabar tungtung nama minta diserah aing teh. Nya di rumah tangga segala hese mah dipertahankeun ge hese. Nanaonan atuh sia teh jompong. Ih, kakang kapan wajar ai pamajikan maka salaki ngeluh. Geura batur mah jol kelomna, jol senalna. Geura ari nyai mah kabaya ge nu hideung keneh. Hideung deui, dah hideung deui. Nyai cenah kamari dipangmasakeun sendal ieu anu hakna jangkung. Rajeun arek dipangmeulikeun kardinal cenah majar maneh cenah ku uwana. Ai dibuka teh lain merek kardinal. Naon? Kartiwi. Majar manehkeun eta ge da sarua cenah nu pentingna mah asal awal aksarana we sarua. Halus teh merek Karnadi. Ka dieu si teh ka dieu. Ieu urang meunang panyaur ti Kangjeng Ratu. Alah. Sok buru-buru. Aduh akang ke heula atuh. Da meureun atuh nyai teh kudu dangdan heula. Jabah heueuh dalang pantuna ge meureun sapeun ngecebrek wae ti tadi. Ayeuna mah urang ka tukang heula we yeuh ah. Naon sia teh ngajak ka tukang wayah kieu. Ari ngajak siaran dia teh. Manya wayah kieu rek kelon mah sia teh. Ih lain kelon. Urang eureun heula ka tukang urang diuk dina bangku. Hayu atuh.
balik na po.